Mana tinggal we? Mana? Coba kita tinggal. Woi teh, ketrok. Ya. Jangan berat, jangan. Ketrok. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mana kawan? Kang. Kumaha kawan? Kumaha da mah? Saya. Aduh, Kang, ya wis tepangan tuh. Kang, bentar. Kalau nanti zaman enak teh. Mana cari? Mana cari? Balik cari kamu. Saha nami teh? Oh, Anas Pak Kiai. Duh, saya pisan nami teh. Maksud anjeun ka dieu bade naon? Abi bade ngalamar murang kali Bapak. Oh, nya. Cobi teh surat Anas sesuai ngaran anjeun. Muhun Pak Kiai. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Di anjeun saha namina? Kahfi Pak Kiai. Duh, saya pisan nami teh Kahfi. Naon maksudna ka dieu? Bade ngalamar murang kali Bapak. Cik, kesela. Surat Al-Kahfi teh sesuai ngaran anjeun. Oh, mohon Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Urang meureun kudu dititah baca surat Al-Imran 200 ayat itu bisa ngaji teh. Ajron Tos hasanah. Ma. Mupaji. Cekap. Oh, atas mupaji. Shadaqallahul adzim. Ari anjeun saha ngaranna? Dari Abi asrina Imron Pak Kiai. Tapi asal disebut kulhu. Wah, saya ngaran anjeun teh. Terus naon maksudna ka dieu? Bade alamar murang kali Bapak. Cobi tes surat sesuai jeung ngaran anjeun. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atas Pak Kiai. Kela. Kok tadi teh ngaran teh Imron? Tapi kalian baca kulhu. Sok lah ini tes surat Al-Imran. Baca kulhu. Sok guru. Hei budak teh bos ya.